mah pabalatak wae. Kebutuhan loba. Salah gitar mere duit seutik mere duit oge. Oh. Mah duit mah gawe mah. Ulin wae kitunya daripada pusing. Nih ulin. Cing. Skincare lagi beak deh kudu kumaha ya. Ulin mah semerok. Nyaranya ieu teh hinyai nempo coba bedak. Bedak oge deui. Beak deui sawana. Urang nelpon wae gitu ka salaki ayeuna lieur mikirana oge rek ulin skincare urang teh mah nya era kudu baturan. Kira mana mau salakina teh deh. Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Cobalah beberapa saat lagi. Tak mau ingin menjawab karena sibuk. Coba lagi nanti. Ini tadi angkat di kamana cenah. Di awes ya. Awas mun jeung awewe ini deukeun. Diangkat-angkat di awas ya mun jeung awewe tempokeun balik dicarekan ku aing tanya lagi 1000 kali. Assalamualaikum, Neng. Ampi we datang kunci. Aduh, ya Allah. Neng. Cing, naon? Kulo tuh segala kunaon atuh? Kunaon? Ieu kunaon? Kunaon tuh Neng ini sok surup dah balik gawe teh kieu wae. Tadi di teleponan ke mana wae atuh teh diangkat. Atuh di jalan motor atuh sok aneh. Aja awewe meureun. Astagfirullah, ya Allah, ngalah duit balik mana motor dah hese. Sok ka hayang mah angkat heula. Pamajikan nelpon teh angkat heula naon heula urang teh pan loba kebutuhan teh teh. Da kagok atuh pana motor. Ini bisa tiba gitu meureun. Teu apal di jalan kumaha lamun urang cilaka di jalan. Ada urang teh nya dengkeun beas-beas, skincare beak, lipen beak, urang teh nya ih we teu ngarasakeun teh erat babaturan teh. Babaturan urang mah garaya tempo ku salakina teh disenangkeun, arisan can bayar urang teh, warung can dibayar ka warung urang teh kudu kumaha mana duit, mau duit teh ayeuna. Ngomong atuh ngomong, bisa ngomong teh, kalau duit teh ayeuna mau teh. Apa tuh ngomong lagi rek kumaha mah bisa ngomong. Nah, atuh meni sigana teu mawa duit sia. Atuh da lamun aya mah dibikeun meureun Neng da kumaha. Dipak ka awewe caritana gawe di kantoran. Tapi karena mawa duit kumaha ieu teh? Pan can digaji ku bosna. Ya can digaji. Ya Allah. Pamajikan mah paling teh gawe di kantor we da kumaha atuh. Gengsi teh ya. Mudah-mudahan we ayeuna da mah minang duit da bayaran hutang. Pamajikan khusus yang meuli skincare. Neng, mangkatnya udah kesiangan. Oke. Awas sombong keur mawa duit, skincare mau beas-beas. Dek, doakan ya, Bapak Singgani Aji sudah mau. Dadah. Masih suara seri wae mau duit lagi. Nuhun sih suara seri mau duit we. Apa dia sih? Gelisna. Cing.
pisan dah. Mau duit yang nawan balik oge geus balik sekalian tinggal anak. Naon naon. Nang duit, Duit yang duit. Udah budaknya kudu di Paraban. Janjina rek dipang ke skincare tapi wae can wae aya we lipun barareak. Dari terus momcan. Terus momcan. Ada mamula. Ada iba gula. Mamula. Stop. Jangan melihat. Ada. Ngikutin. Ini khusus orang dewasa.